Iya kumaha guruna ekonomis anak muridnya sarua. Guruna politikus murid pasti. Nah, iya guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah. Guruna teh jago alfiah muridna ge pasti babacaan hebat. Guruna jago mantek pasti. Murid kajen kuku bahage palu dibawa bae. Eta hebat tah. Eta kita kadenge bae kula makan ngaji mantek di Abah. Kadenge bae ngaji mantek. Digentur mah satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Nyaritakeun sakal. Kulun pa badun kulun palasa kulun palasa badun badun pa kulun badun pa badun badun palasa badun ta eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bagus buku kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naonan sia eta kitu mah mage cenah sakira teh henteu nyaho maksudna kan bisa eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna bari masak kudu bisa guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama kitu naon ngaranna Usman Sadang jago alfiah tepa ke saantero diurang disanjat tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu usup caringin patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin Masya Allah. Laisa 'alal du'afa wa la 'alal marda. Jadi dosa bagi jelema-jelema anu lemah modal aki-aki. Jeung budak laletik wala 'alal marda jeung nu gering model buta lumpuh stroke. وَلَعَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ jeung termasuk dosa ka jelema anu teu mampu memberikan nafkah jang jihad teu bogana naon laisa harajun teu dosa idza nasahu lillah wa rasul di mana-mana manehna bersih lillah ikhlas lillah wa rasul. Tah bahasa teh aya bahasa idza nasahu lillah wa rasul. Dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah. Tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu nitahan talangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang supaya ngaulah-ulah taat henteu istu we imalillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasihah. Cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. 3 kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama. Agama teh nasihat. Urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh tuci agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantep tek sahabat teh liman ya Rasulullah nasihat teh ka mana? Ka saha? Cik Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi.
Nasehat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga, jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya. Make agama. Agama ma'an nasihah. Agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Ad-din an-nasihat. Mata kieu, idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kakuatan kecuali Allah. Eueuh nu boga daya kecuali Allah. Gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadur masnihi syai'un wala eueuh anu ngabadaratkeun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah. Geus aya nu ngahirupan Allah. Geus hirup nu ngatur Allah. Saenggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen. Di satu kuari mah ulah boga pikiran gos kieu. Beuh urangnya. Lamun teh mah tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah. Haju teu bisa digawe beureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah. Dua pangeranna Allah jeung ijazah. Kamana kos kitu? Mantap kalau lempeng wahdaniyah teu ngalempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa. Urang mah aya dua bae, geus kikian bae. Nada cincin. Manguna nih. Aya bolongan. Ayo combong. Carana kumaha? Cokot buuk awewe. Set bisa di dieu tah. Ayo asupkeun ka dieu. Ayo puterkeun kitu set. Ayo kana puter ku urang. Ayo lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter. Sia salah ngomong apa teh sih? Tah eta coba wow ujian eta ieu. Percaya bahwa batu boga pangaruh, awas sia tah. Agama teu jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combong. Teu kebantu ku jabatan, awas aya dua di jero hati orang musyrik. Kucam, ku combong, ku peso, segala ku keris, segala ku tek-tek bengek. Masya Allah, tak eta nu kos karena itu nggak bahayakeun. Adin an-nasiha lillah, bisa bersihkan ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah. Maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah lil udah sampai selesai wajibna 20 mustahilna 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah ta eta bae supaya mantap ka Gusti Allah. Ulah aya naon-naon lillah. Lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang. Dicontohan ku sah ku Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik.
Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang pok geus tanding kholwah 40 poe 40 peti. Kangjeng Nabi urang dasar urang kan can pernah kholwah-kholwahan urang. Oh can pernah urang dicoba ku urang bebeja ka pamajikan neng kakak ngadenge ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan satu masalah kakak ulah diganggunya iya tuh buah geus si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan Kang ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun ye sia nyaho naon ye tuai mah ieu kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kitu mah salah naon kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna dek naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah dek ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi kos kitu mah kholwah mah lain kitu dek ditinggalkeun ye nafsu makhluk dunia aingna deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah teu ngageser ieu urang mah teu ngageser kerja di kiai kerja di santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku ari gedean ka berkat tuh teu geser-geserkeun urang teu ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ku lagi nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha sih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tek ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui dedeleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureung tinggal lu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya ka haji geus kataekan beureun ieu kuari horenganan lain kataekan naek iya kholwah teh tariado ngajar aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah kholwah nah sorangan urang di kamar bari tafakur urang nafakuran dunia nafakuran nikmat pamere Allah segala rupa baha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awat sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia neuk nanaonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan kosi teh ngaranna kholwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teu kuat neuk dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia neuk naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan kos wedan neuk naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jaga peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya min syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sepoai tolol ting tak urang keur kholwah teh kos kitu tah ngomong sorangan
nanaonan atuh siawak baladieuna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah teh bajigan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok teu nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye horeng bangsat beneran engke timbul teh bakal tetap timbul nikmat geunaheun Allah kan nu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang di kitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyahina dunia maha agung Allah maha kawasa Allah urang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibereng ka Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak geus titit aman deui mah aja geus tah teh heula bae ayo geus ka dieu titit ayo henteu geus kitu emang henteu geus teh heula bae ih mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang meunang 10 juta saleng kadok henteu geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus dangan nu sajen bae geus henteu naon teh batur geus bingung kok jadi kos kieu nya na tah jangan sorangan bae di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol tong mah lain jurusan nah iya mulai ngeunaheun terjadi seperti eta di Kangjeng Nabi Daud kan kholwah sageus Allah dibere ku Allah nikmat anu pohara ngeunaheun sorangan bae sageus 40 penting teh akhirna turun Kangjeng Nabi Daud sorangan teu mentolelir ka umat tegorkan ku Gusti Allah Daud nun Gusti mun bahasa urang aing ngangkat rasul jeung ngangkat nabi ka maneh teh lain jang seperti kitu kunaon maneh sorangan bae lazat syauq Gusti nginah jeung rindu ka Gusti entos abdi mah nikmat bae aing ngadamel sia jeung sia jadi nabi jadi rasul teh jah urusan umat urusan umat lain jang urusan sorangan mah gampang mohon atuh Gusti tapi ieu ku ngeunaheun sorangan bae nyaho aing ieu teh pamere aing oh orenganan pamere Gusti umat urusan mangga tuh Gusti tah cek Gusti Allah Daud aing mere kangeunahan ka sia karinduan ka sia ka aing teh nang ti aing eta teh maksudna supaya ngurusan umat seperti umat supaya boga rasa seperti rasa maneh minimal boga rasa teh ngarasakeun sakumaha nu karasa kumaha saeutik we kadahanan cara maneh mah sok sampaikeun ku ari kaum sok sampaikan ulah sosoranganan carana Gusti kumaha ajak keseluruhan aya nu nurut tuturkeun titah nuturkeun ka maneh nu teu nurut antepkeun teh mah urusan maranehanana geus nu nurut aya nu nurut 100% pupuk aya nu nurut dengan 70% teruskeun nu 50% terus 40% nu 20% asal aya nu nurut geus pokona terus berbagai tahap eta mah variasi manusia nu geus kitu ngan tugas maneh mah ngajak nu mantak maneh diangkat jadi nabi jadi rasul tur dibere rasa teh sampaikeun ka umat supaya boga rasa ibadah teh sakumaha maneh oh cak Kangjeng Nabi Daud teh sumuhuna teh kitu mantak Kangjeng Nabi Daud mah dibere kaistimewaanna baju besi teh ya baju besi jang perang teh tanya nama sakumaha tanu ampang
jadi non leles mantap kurangnya Allahumma layyan qol basarwiti kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam leleskeun Gusti hati sarwiti teh sakumaha ngaleleskeun anak Kangjeng Nabi Daud ka beusi heuheuh lamun geus ditiupkeun arah mana sarwiti cikupa fuh nah maca geus Allahumma layyan qol basarwiti ya Allah binti sarboah kama layyan tal hadid li Daud alaihi salam macana 72 fuh tiupkeun ujian lanasian nyungkruk ge aya syarat-syarat nomor beres gua ini eta kan datang ka kos kitu tah eta naon garana jampet ya Kangjeng Nabi Daud mah hebat tah tata ku anjeun manusia teh sebab memeh nata batur teh nata sorangan heula tata batin manusia memeh tataan batin teh tata zahirna heula di mana aya jelema bersih pakaianana eta cermin bahwa batinna bagus di mana aya jelema make pakaianana teh rapih cermin kerapihan batinna di zaman Kangjeng Nabi Daud seperti eta nah lamun aya jelema bajuna teh kitu sadaek-daek bae batinna ge sadaek-daek lamun dedeuleu ku urang imahna acak-acakan boro-boro nata batur nata imahna ge teu becus tata di imah teh nu rapi di Kangjeng Nabi Daud teh dibere seperti eta tata diri maneh tata ruangan maneh tata tempat-tempat maneh geus bisa nata diri geus bisa nata ruangan kakarak nata batu nah eta teh dakwah teh seperti geus kitu tah eta hasil kholwah nikmat wari bikeun ka batur supaya ngarasakeun tah eta teh hese ieu tah nasihat ad-din an-nasihat liman ya Rasulullah lillah maksudnya ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah lempengkeun tekad dina sifat tunggalna Allah Allah tunggal dina pagaweanana Allah tunggal dina sifatna Allah tunggal dina zatna ulah aya dua di jero qalbu teh picinan segala rupa di jero qalbu selain Allah hiji bae Allah sok kuari tepakeun ka jelema neuk bisa ka Allah kumaha atuh lamun nyanana ge encan becus dek naon nu ditepakeunana nu mantak eta bae inget ka Abah inget ka juga Abah saya di mana mondok asik di mana geus yes kebal ge sia dagang tiung Abah sebab naon tepa guruna dagang muridna ge pasti leuwih dagang guru kencing berdiri murid hiber sia kajen wajen kumaha tah ieu kumaha guruna ekonomis anak muridnya sarua guruna politikus murid pasti nah ieu guruna mengenal Allah muridna ge insyaallah guruna teh jago alfiah muridna ge pasti babacaan hebat guruna jago mantek pasti murid kajen kuku bahage palu dibawa bae eta hebat tah ada kita kadenge bae kula makan ngaji mantek di Abah kadenge bae tah ngaji mantek digentur mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong nyaritakeun sakal kulun pa badun kulun palesa badun pa kulun badun pa palesa badun tah eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bagian nu teu mawa kitab masak bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama anu ngaji bae geus buguh kitab dibawa pulpen mawa dicatet ku nyana ieu mah nu masak budak teh tah eta turun ngaji kulun pa badun naon sia eta kitu mama ge cenah sakira teh henteu nyawa maksudna kan eta teh jago na mama satibi muridna ge bisa jago terus carita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna bari masak kudu bisa sebab guruna jago nah eta ngaranna naon nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid hepa pembacaan alat mobil mama kitu naon ngaranna Usman Sadang jago alfiah hepa ke saantero diurang disanjat tepa alfiahna ka mamana tepa betar mama kitu usub caringin al patul muin tepa seribuan nepakeun patul muin Masya Allah ICU maka anaknya nepakeun bohong
anak bohong atuh pantes emang kudu ditepakeun di ditu malah mangawidin supaya bohong tah teu beres ka situ pencak ditepakeun ku nyana teh tapi jang naon dipencak teh lain jang berjuang ngaluhurkeun agama Allah noktrokan bapak Pak ieu naon ieu naon eta teu naon ieu jata mah go naon kadang-kadang kampak leutik lamun teu kaca abah naon heula mimitina sia ulah dididik pencak ku abah balik deui ka abah naon heula motor pisen dibelikan salamet teh dibelikan dua antara tarang abah jeung kaca pilih goblok ge anak kasar kan ada salah kadidik ai baheula mah pandidik pencat teh kieu sing hade urang masih keneh bisa tangkis bisa keneh ngeles ulah sok coba-coba ulah osok haju ka batu ulah kajeun teuing urang masih keneh bisa katampiling sakali mah ulah ka ngalawan guru penca baheula makan kos kitu ulah nembongkeun aju tutak-tak itu imah aya kadal ieu gelina le musuh blak penca kadal tah kos kitu mah ulah geus kajeun teuing katampiling sakali mah lah ulah ka ngalawan diciduhan atuh masih kena bisa ku urang disusut geus bae ses baheula guru pencat teh kos kitu hebat tah lamun geus bener-bener urang katampiling ka anu kahina ke hudang takarang muringkatnya lagi emang aya naon gitu ieu sia hah ji tanya lagi jipan lain deui ih ka heula ka dieu sia diuk sia heula nang di dieu ketrukeun ilmu sia meunang ti mana sia boga ilmu hah ketrukeun ilmu sia di dieu aing paeh kubur ku sia paeh koin sia dikubur nyawa sia hah pinten wantan teh sia tampi di sia hampuran haha ieu mancanut goyang goreng kotek itu udah boga pencat ya tilo kadeulean teu kadeuleu baheula mah kiai boga pencat naon boga pencat teu kadeuleu kos bentuk wah bareng geus hudang teh ya nah aya anu ngabalangkeun naon dia tukang balak bener kan geus teu kudu dileukkeun tenang we kieu we tah eta karak ieu mah lain Bang tat ngaguling ngabongohan coba atuh ngaguling mah ngaguling bae ngaranna eleh pencar kos kitu teu eta ieu tah urusanna lillah ad-din an-nasihat ikhlasul i'tiqad lillah ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah Kanjeng Nabi Daud dicarekan ulah sorangan aing mere ka sia jang umat tepakeun rasa eta ka umat Kanjeng Nabi dibere rasa tepakeun ka umat melalui jalur khusus nah datang ka kuari teh kan ditepa-tepakeun ku kiai nepakeun fikihna nepakeun alatna nepakeun ketauhidanana sehingga karasa ku muridna ai keur serba aya mah gampang ketika serba eueuh tapi tetep bae tenang ieu ngaranna bener-bener geus tepa sia ieu kuari boga naon jang poe teu boga naon aju mencari teh aju ku aya dahar Allah maha gede maha luhur maha agung bener besar jadi berarti anak pemajikan anak nu Allah subhanahu paingan karuru geus aya tip saminggu 2 minggu bulan 2 bulan kalau engke karak eta kan dicoba tepak na heula karak ka dituna ieu mah karak teu dahar sapoe bae geus ngalengis ya ulah neuleuh kuarina Gus Dur ulah neuleuh Habib Lutfi kuarina ulah neuleuh kiai anu kuarina udah perjalanan nyanana baca baheula pernah teu dahar meureun pernah dihina meureun pernah nah mentang matana sabaraha poe ulah neuleuh geus jadina neuleuh Gus Dur geus jadina neuleuh Habib Lutfi geus jadina neuleuh sagala neuleuh Abu Ya Cidahu geus jadina neuleuh Ki Bustomi geus jadina jeung sajabana perjalanan nyanana baheula
Mama Bakri perjalanan heula atuh masyaallah aya Banjar perjalanan heula mama keresek perjalanan baheulana baheula tuh mama keresek masantren teh ka Ciwidey lempang wari bapan lamun teu naik Lexus teh jadi minimal naik Kijang minimal handapeun Kijang teh naon teh aing mah teu nyaho susah teh mah tah bahasa apa sama aing mah teu nganggap mobil teh kaleng nama kitu. Da kumaha coba ayo. Masyaallah baheula mah tah mama eta bage mama itu tuh naon kana di Bandung da. Eta kan lempang. Masyaallah Karim. Dipapageun kita naik sado ban teu lempang bae. Masyaallah Karim. Terus mama Cilember dan lain sebagainya. Baheula dongeng-dongeng teh kos kararitu. Abah, jadi abah naik mobil hiji dua doang beusna teh sapoe cak abah teh mun ka Sekong. Mobil beusna teh ngan dua sapoe teh tah. Terus datanglah ka ditu ka Pengkol ti dituna lempah. Kadang-kadang datang ka Serang lempah. Nu Pandeglang angel mun teh mah nungguan angel cak cenah lempang. Lobaan lempang baheula mah. Tuh lempang bari naon kana mikul wari mah duk pasantren sakumaha handek jadi calo nah ini aja ke mana sih dah iyalah ya idza nasahu lillahi wa rasulih kita ya idzan nasau Imam Qurtubi mentakna dinu an-nasihah ad-dinu an-nasihah liman ya Rasulullah lillah kakarak datang ka lillah masih keneh li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim wallahu a'lam.